Bersih hatena merahmai biar budina bikin kana janji pancek pengku pamadagan bersih lamburna harurung ngebrak kotana rahayat nugina pinangih jeung sugih mukti titip kurang deh daripada karena rasal para rusing berkarya terus berkarya lah ada hari lagu ke pan kumaha bahasa ke tergantung karena bisa nangtu genu katanya bersih hatena marahmai biar budina masyarakat kajen sakumaha urang gitu kok bingung tapi nya urang teh untuk bersenyum beribadah berinteraksi dengan masyarakat saling membahagiakan kenapa tidak lah urang teh nya teu mahal eta mah. Oke, ketemu lagi dengan channel YouTube Cepot Saparakarja, Cepot Ngampar, Cepot Ngamumule Pariwisata. Oke, berangkat kuy. Nah, ayo nama sementara di studio heula, yeuh. Oke, simkuring. Alah, kalintang resep aja nepangan para wargi sadaya. Kita ngobrol-ngobrol ngeunaan lingkungan budaya masyarakat anu tampaknya bisa di gaungna, kalau bisa digaungkan kembali ya. Gaung. Gitulah. Resep urang teh masih keneh bari ngariung bari nuansa pandemi tapi tetap interaksi mah urang ulah pegatnya satu urang masih taat kena protokol kesehatan. Oke, para wargi di studio aya bintang tamu. Aduh, nu ngarencangan simkuring ye. Mohon setiap episode. Aduh, Kang Oli sama. Alah, Kang. Ketemu lagi kan urang berkarya mah terus banyak urang mah. Da seniman mah teu beda teh atlet, gaweana teh mun teu latihan nya tanding seniman oge sarua, mun teu latihan nya nabeuh gitu gaweana teh. Oh, eta ya. Ieu jadi Kang simkuring aya kanyaah ka masyarakat oge dumasar tina kanyaah masyarakat kana dunia pawayangan nasi Cepot. Nyanyiun weh channel YouTube Cepot Ngampar, Cepot Ngamumule Pariwisata. Nah, pariwisata orang pada kasih lega aja destinasi wisata teh yang sering dikunjungi, yang tak pernah dikunjungi, anu kapiara, dan kapiara, dan diantaranya loba pisan. Kahijina urang teh saling pikawano. Oh, daerah anu teh aya destinasi wisata ieu. Tujuanana bisa lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat, income, pendapatan, indeks kebahagiaan masyarakat oke lebih meningkat ayana mikawano tempat-tempat destinasi wisata gitu. Kaduana urang teh bisa lebih guyup, lebih loba kawabuhan, lebih loba kawanohan, pejabat bisnis oke peluang bisnis bisa diparuka gitu nya. Oke saeutik gedena urang teh aya kritik membangun di dinya teh. Oh, ieu tempat wisata teh lamun diropea, lamun nanti direhab tanpa merusak lingkungan, tanpa mengurangi esensinya, tapi lebih ke penataan. Misalkan, oh gitu guys halus ya curugna teh ya aya 4 kilo, komo lamun genep mah berarti tambahan curugna teh hese gitu. Mending jalanna we infrastrukturna supaya dibuat masyarakat itu nyaman, aman. Jadi berbagai kalangan usia, mau budak leutik, anak-anak, remaja, sampai ke masyarakat manula oge gitunya bisa nyaman melewati destinasi wisata. Nah, urang oge saeutik gedena bakal leuwih apal kultur masyarakat setempat siga kumaha, pendapatan masyarakat ya tina naon je, agrobisnis, perkebunan, persawahan, perikanan, atau oh daerah ieu mah masyarakat teh palalinter nyieun kapal laut. Bisa oh masyarakat di dieu mah ternyata pinter nyieun pesawat terbang atau naon tadi itu bisa lebih dipikawanoh ku urang gitu nya. Oke, dulu sadayana kita panggil di channel YouTube Cepot Ngampar, Cepot Ngamumule Pariwisata di episode salajengna. Sampai ketemu lagi. Berangkat kuy.